Bismillahi ya ngawitan ngadamel abdi syairan neda berkati pangeran malah mandar karomatan eling-eling ikhwan sing emut kana siksaan erenan kamaksiatan masing emut ka pangeran elingkeun siksaan kubur nu aya dina pitutur emutkeun sadaya dulur banget pisan siksa kubur ngawitana teka pendak jeung ahlina luak liuk taya baturna sumawon indung bapana poekna taya hinggana kajaba padung baturna kaduhung taya bandingna lalaora kana solatna kasahanyun kentulung lian ka Allah nu agung siksaan Allah nu agung sengsara dan tesung barang jol munkar wa nakir mariksa bari ngagendir mataksieun kalaletir nu mata kudu jeung pikir nu ngahirkeun kana solatna henteu nyaakan jasadna henteu sieun di akhirna disiksa kabina-bina tuluy disiksa jasadna digencetana awakna tina suku kana sirahna pacorok iga wakesna diurug seuneu naraka kutina bangetna siksa panasna taya hinggana di neraka menangeumna tuluy jasad gegeroan tapi taya nu nembalan dunia mah henteu nulungan angin amal rejeng iman tidinya nurunkeun deui siksa leuwih ti tadi piwarang Allah nu suci katelah orai nu sakti Sujaul Aqra ngaranna nu didamel besi kukuna kurung ngagebur panona rubak pisan calangapna tuluy urang dipariksa ku orai Sujaul Aqra bari ngomong nu mariksa anjeun teh bakal disiksa sabab anjeun ninggal salat ibadah osok diliwat teu emut kana amanat siksa
dosa banget di akhirat. Tuluy orai teh nenggelan ku izinati pangeran, kuku tejeng aturan, daya pisan keadilan. Barang titenggel jasadna, tuluy mebeskan tanahna, putina hawa bedasna, 70 hasta jerona. Terus pisan salawasna, lamun can seep dosana, disiksa eta jasadna, asa hancur salawasna. Tah sakitu abdi mitutur kasadaya dulur-dulur, urang teh kudu palaur emutkeun siksaan kubur.